Kalatif, Benjo bukan tebak-tebakan ya. Kalatif hebat be lamun bisa nebak. Naon coba? Dengar kenyah dengan baik-baik. Banget na goreng, lubangna ngesot. Siapakah itu? Bebari jasa eta mah Benjo. Geus kitu mah tebak-tebakan ulah jeung aing tapi jeung budak leutik. Gampang jasa geus kitu mah Jo. Segera coba tebak be. Lempangna ngesot, banget na goreng. Siapakah itu? Suster ngesot. Salah. Salah. Salah dong. Suster ngesot mah eueuh nu goreng, cuma serem doang dina film-film horor ge. Oh, serem jeung goreng teh saroba Benjo. Beda lah. Terus naon ge? Lempangna ngesot, banget na goreng. Siapakah itu? Bangkong lumpuh. Eta sia. Bener meureun Kalatif, bangkong mah kabege goreng, nu ganteng. Terus lamun bangkongna lumpuh, eta moal bisa ngajlot, pasti ngesot lempangna. Ai maka karek ngadenge ti sia Jo, aya bangkong lumpuh. Hancer teh Kalatif mah hancer, teu bisa nebak. Woi, di dari ya horeng Sarya. Oh, Bek. Ya Jo, aing boga tebak-tebakan jeung sia. Geura naon? Ya nya beungeutna serem. Untuna koneng, siapakah itu? Kasubek ngakan tai. Betul lah Benjo, betul. Pintar sih aja. Iya dong, Benjo gitu loh. Terus gandeng-gandengan lah. Sarya geura nyumbangnya. Aing dititah PRT mentaan iuran jeung pembangunan masjid urang. Oh, tah. Oh, Berapa duit hewang ge, Bek? saikhlasna ante ditraktor. Oh. Ya aing boga 20.000 doang tapi na, Bek. Oh, geus kajen pel. Nu kumaha deui ge aya-ayana sakieu mah. Oh, engke lamun aing boga duit ti mah insyaallah Bek aing mere deui. Oh, pel. Sia mah anak jo anak mere moal. Yo, tapi Benjo bogana cuma ceban doang. Tapi goceng bae lah nyumbangkeuna goceng deui jeung jajan Benjo. Naon sih? Ulah Bek, ulah dikembalian Bek, ulah. Nyaho kumikiran bebadog bae. Ih, awak geus buleud ge, kos panggil gentong. Medan. Onggus ge lo dikembalian. Tapi kasubek anu mentaan iurana geus mere can. Atuh geus lah aing ge sarua jeung si tompel tah 20.000 doang eta ge hasil ngajual rongsokan. Rongsokan ngajual rongsokan. Eta sia ngalunjak cenah Benjo. Parah sih mah Jo. Rongsokan. Gak banyak. Oh, Jo. Geus lah. Aing ndek mentaan ka nu lain. Soalna loba keneh anu can mere. Oh, geus kira ka ditu. Oke, nuhun ge nya. Ah, Cami-cami. Lucu ya nih kasubek. aduh. Endong-endong kepala lele, ibu melendung mantoh ti Weh, Mang Danai. naon Bek? Iya, orang dititah Pak RT minta iuran pembangunan di masjid urang. Oh, eta belendung masjid anu nek diganti tehnya. Oh, nek ngaganti belonong masjid doang. Geura nek mere moal saikhlasna teh ditraktor. Tenang, masalah iuran jeung pembangunan masjid mah aing pasti mere. Ya, Beuh, mantep yo. anu lain geus loba anu mere encan Bek. Loba keneh Mang, anu can mere. Tuh, duitna ge karak menang sakieu. Oh, geus Bek kadi aing mentana. Di petan ku aing mah jelema tirok hararasa sok langsung pada mere. Oh, geus, ai Mang Dadai daek mah, tapi ingat, ulah korupsinya. Moal. Ku kasieun sia. Cing leuweung. Maedan, sakieu aing ganteng na kos Aril disebut kos ucing leuweung pan. Assalamualaikum. Aya naon ge? Teh ieu urang titah mentaan iuran jeung pembangunan masjid. Saikhlasna be. Iya, Nah, atur nuhun teh nya. sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek naon sih, Dek? Nek nganyan pas ka aing. Lain. Aing mah ka dieu ge arek minta sumbangan jeung pembangunan masjid. Ai boga saikhlasna. Oh, gitu. Oh, boga teh. Boga lah ya. Oh, nuhun nya. Oh, nuhun. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Naon sadai? Iya, orang teh ka dieu arek minta sumbangan jeung pembangunan masjid. Oh.
Kirain minta dahar. Oh, saya ikhlasna be. Oh, geus ya. Turun teh nya. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sia dai. Naon jilah kebo? Cilek kebos ya. Aing ka dieu arek menta sumbangan jeung pembangunan masjid. Yaki. Oh, gitu. Oh, bukan teh sia. Ulah wao bae. Saya ikhlasna. Dai. Bener saya teu salah yo. Benar, ikhlas. Ikhlas. Oh, atur nuhun nya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, baby. Buba baby, banget sia takos jombi. Eta sia, kos zombie cenah. Ngan sia ka dieu dek belanja apa lain? Aing ka dieu ge lain arek jajan, tapi aing arek minta iuran pembangunan masjid. Masjid orang neganti belenong. Nah bener sia, penipuan meureun sia mah. Bener ya. Proposalna baca bae ku sia bisi terpercaya mah. Sengaja meureun Pak RT pakai proposal ge supaya jelas. Tapi kok tumben Pak RT ditahan sia minta iuranna? Oh, tadinya si Subek, terus diteruskan ku aing. Oh. Oh geus ya. Aing mayar iuran 1 juta. Ulah korupsi sia nya. Puh, gede amat des, mere duit 1 juta. Hooh, aing terboga milik leuwih. Aing moal kudu hook aing masalah jeung masjid mah. Sugan eta amal jariah aing jeung nganterkeun aing ka surga. Amin. Ku aing didoakeun sia dibabarikeun milikna, jeung dipanjangkeun umurna. Hiji deui doana deui. Semoga aing geura menang jodoh deui. Geus kesel aing hee sorangan bae nu ngopenan. Eta sia, geus hanggera anu ngopenan teh des. Atuh ada deh siap jadi suamimu des. Ih, bating-bating cabang bayi. Musibah gede aing kawin jeung sia mah. Henteu lah des, bakat serasi kayak urang. Kayak urang bulan maduna ke Mekah sekalian umroh. Geus ganeng deui lah. Aing ngomong kos jelema, aing banget kos bungkus delan. Eta sia, ku aya bae sama des. Tadi aing diseruakeun jeung Jombi, ku ari diseruakeun jeung bungkus delan. Parah. Oh, mahnya banget lecek tuh. Terus sungut sia mah aing ngomong sok bawa delan atah deui. Geus cek kumaha tok neng Desi bae lah. Ulah sok tual-tual saya bisa ditonjok yang tarang saya bolong eta, nya tarang lega kos lapangan golep. Geus atur nuhun ge ieu sumbanganna nya. Hangga silakan itu. Assalamualaikum baby. Waalaikumsalam. Dak, siang geus mere iuran jeung masjid can. Geus, Mang. Sia, Cok. Ngus dong baju juga. Oh, bagus aya kitu mah. Mang, jeta mah proposal masjid janu dibawa ku si Subek. Diteruskeun ku aing. Oh, Terus si Subekna ka mana yo? Mana gitu sia budak? temanggi ja, Mang. Kemana sih budaknya? Kau Subek mah keur ulin meureun mang. Ulin di mana ge benjo si Subek? Ulin di alam goib meureun mang. Bisa jadi sih nya. Holah, jaka Subek mah kos lain bahasa urang. Parah sih benjo aing ngomong ih. Bener mah. Sama mang. Cewek-cewek nelpon. Halo cantik. Oke. Aa, keudeng OTW. Oke. Wah, Mang. Sakit ya tapi Kang na. biasa. Cewek open. Openan yuk. Openan mang. Open B. BF. Open B. Oh. Oh, open BO. Parah Mang Dade, kolot-kolot open BO bae, lain megera tobat geus kolot Mang, geus kolot. Kudu inget kana tanah kuburan. Ulah kos kitu bae, ih, besi kena aja Mang. Bodoh amat. Sirik sama peleng nyaho. Sirik cenah di bejaana si kitu. Terus lah, aing marek balik, arek sesalin supaya keren, supaya bikangna lamun nyeuleuh aing kumetap, duang nyeuleuh buah jatake asak. Aing korek, nu aya eta bikangna uta golok nempo Mang Daday. Medan. Mantak kelar pel ieu jubra jabrena. Soalna geus kebal ieu belut aing henteu ngaliang. Tika, Mumu, kumaha kabarna sia duaan? Aing setiap nempo imah ieu selalu inget ke sia duaan.
Aing kangen jasa kasia, terutama kasiatik. Aing makajeun teu balikan deui jeung siatik, asal mah sia duaan tetep aya di lembur ieu jeung si Mumu. Ieu lembur asa sunyi jempling, eueuh sia duaan mah tik Mu. Kasubek. Kunaon kasubek banget tambarin gitu. Kasubek aing ngising tah. Lain Jo, Terus kunaon ge? aing keur sedih Jo. Setiap nempo imah ieu aing selalu inget ka si Mumu jeung ka si Tika. Aing kangen jasa ka barudak dua. Oh. Sarua aing gebek. Kangen jasa kasih Mumu jeung kasih Tika. Kan aing rada hulak kelewat imah ieu, langsung sedih bae bek pugu. Benjo ge kangen kasih Tika jeung si Mumu, tapi Benjo mah lebih kangen kasih kakek Sugiono, kangen ledekna. Tahu si kakek Sugiono mah Benjo gabut tahu. Oh sih. Oh sia, ayo si kakek Sugiono mah aing biak nu ledekan ku sia. Kumaha ge kasubek, euban deui selain kasubek mah. Medan sama Benjo. Hei, ngomong-ngomong, iya Mang Dada nitipkeun duit hiuran masyarakat. Kami tita dibikin kasia cenah. Mang Dadaina buru-buru ndek open BO. Open BO. Oh, Parah, Mang Dadai kolot-kolot ih. Tapi tip. Yuk, jaloba duitna mah. oh, eta nu mere paling gedena Teh Desi mere 500. Oh, tah. Oh, cek Mang Dada kitu. Subhanallah, kajeun teh Desi mah bibirna seukeut ge, tapi ai hatena mah bager. Babari di penta iuran nanaon ge. Oh, bener. Oh, guys. Aing nyetorkeun duit ieu heula ge ka Pak RT. Bisi leungit juga aing nu disalahkeun. Oh, geus kira ka ditu. Oh, guys. Nuhun nya, tip Jo. Geus lah aja orang balik deui lah. Berangkat. Kebeneran aya teh Desi. Naon sia? Orang dek ngucapkeun nuhun karena teh Desi geus mere iuran pembangunan masjid anu paling gede. Soalna eueuh deui anu mere 500.000 selain teh Desi mah. Kayak heula, aing mere 500.000. Heuh, cak budak. Soalna si Latif jeung si Benjo anu mikeun duitna ka urang. Terus cek si Latif teh Desi mere 500.000. Tapi eta ge cek Mang Dadai sih. Ja Mang Dadai kan anu minta iuran ka teh Desi mah. Heeh, si Dadai. Tapi parah eta si Dadai. Aing mere 1 juta loh lain 500.000. 1 juta. Heeh, 1 juta. Waduh, parah eta kitu mah Mang Dadai. Lain parah-parah deui jelema geus kitu mah. Pasti teh eta duitna neuk dipake open BO. Soalna cek si Latif ge Mang Dadai kuari neuk open BO. Astagfirullahaladzim, eta jelema ku kabida-bina amat. Duit jeung masjid ge masih bae dikorupsi. Hayu bek, diteangan ku urang kapangge bae dipehan bae ku urang lah tuman. Dipaehan teh. Halah, emang harusnya di negara urang kitu, lamun anu korupsi dipaehan bae hukumanna cenah sarieun. Oh, bener teh. Lamun anu korupsi dibere hukumanna dipaehan mah moal aya nu berani ndi meureun nya teh anu korupsi. Halah, geus hayu bek teangan si Dadaina. Mun kapanggih hendak didupak poe cenah betus teh kanjutna. Bohong saya teh. Hayo. Dadai, ke mana sia? Aya naon sih Sades? Meh bek waing ketabrak. Sia ke mana ha? Mulai kepo. Jangan-jangan sih rasanya kain. Ih, bating torek amit-amit. Alah, ulah sok malu-malu onyet ngaku bet ya. Mang Dadai neuk open BO nya. Kok saya nyawa sih bek? Gus, ulah lo Mang De, geus dikeun teh duit boga masjid. Duit boga masjid malah neuk dipake open BO pan. Nyaho, kena aja beren sia mah. Pan tadi aing mere duit 1 juta, kunaon sia bebejana aing mere duit 500.000. Geus teh, dupak bae kanjutna. Subek. Aduh. Lebok eta. Aduh. Aduh. Yes. Sia tah. Heh, Dadai, pan ieu ngan 250. 250 deuna mana? Hades, eta mah duit aing. Aingin boga sakitu-kituna. Eta ge duit jeung mer di open BO, lain duit masjid. Nyaho coba jujur Mang, ulah ngabohong bae. Nyaho sia. Sumpah aing mah teu korupsi duit jeung iuran masjid. Si aing ngomong kasih Benjo jeung si Latif, di Desi mere duit 1 juta, lain 500.000. Sumpah beng mah. Latif, geura bagi duitna. Kedeung, ingetnya Jo. Kan ieu mah ide aing, berarti aing anu lebih gede. Ih, kok gitu sih Kak Latif, bagi rata dong. Teu bisa, pokona mah aing anu lebih gede. Ih, monggus, betul bagi berapa? Ya. 1, 2, 3, 4 ya, sia 200. Aing 300 nya, oke? Oke lah, lumayan. Lumayan lah Jo, jeung meuli ciki mah meunang eta sakarung. Heeh, tapi benernya Kak Latif, cenah ge lamun urang rajin bersedekah, engke duit urang diganti berkali-kali lipat ku Allah. Oh lah, kan tadi sia mere hiuran masjid 10.000 kan?
Heeh. Terus gua langsung diganti itu 200.000 aja. Heeh, maka ada ajaib. Atur nuhun ya Allah, duit sedekah benjo anu coban geus diganti 200.000. Tapi nanaon lagi mah ida aing jo. Ide kalatif mah emang mantep. Lagian Mang Daday mah nya nitipkeun duit ka urang atuh mah teh dikorupsi ke urang. Atuh lah. Tadi si anu nyumbang 1 juta, ku urang dicokot 500.000. Atuh tadi si nyumbang 500.000 ya gitu mah. Oh, sari, anus korupsi na, ha? Nah, si Mang Daday. Gas, dai, bek, loba omong di, langsung hajaran dai. Mau ditang. Orang sih atau pulang itu. Ayo siap. Mang, teh. Geus teh. Karunya teh. Yuk, kieu pan babaturan urang keneh. Dijanta bek baturan sia, senegara tobat, bisi kabur kena azab eta jelema. Oh, para jasa wani nyokot duit cumangan masjid. Darekat di bentar gavalodos ya. Oh, bejaan bek. Segera taruh obat besi kabur kena ajab. Oh, Mang. Ayo, Dak, sia duaan istighfar sia. Sia wawanian amat nyokot duit jeung anu ka masjid. Sia hayang ngasan ajab ju Allah tah. Ulah macem-macem sia dak ka ajab Allah mah. Awas guys ya, tiba-tiba beuteung sia melendung terus buruk. Ih, kos anu di film-film teh gara-gara korupsi duit masjid. Atuh ulah bek Nuhu. Mangkana gara tobat, minta ampun ke Allah. Oh bek, kami nek tobat bek. Kami ge moal-moal deui nyokot duit hak masjid. Oh, benjo ge moal. Oh geus bagus, gara tobat, gara minta ampun ke Allah saria duaan. Aing dek nyetorkeun duit ieu heula ka PRT. Oh, kasubek. Untung bae karunya keneh ka saria duaan lah. Ya Allah, maafkan dosa Benjo ya Allah. Benjo telah berdosa jasa. Oh ya Allah, Latif ya minta ampura ya Allah. Latif hilap ya Allah. Benjo mohon, ampuni dosa Benjo ya Allah. Benjo takut kena ajab. Lamun dek mere ajab ke Kalatif ya Allah. Ya, Man, sia soalnya Benjo mah cuma ilun doang. cuma ditanain kena aja pan. Iholah, kan Kalatif ada buka ide nage. Benjo mah cuma ilun. Bung amat lamun aing kena ajab saya kudu kena ajab lah. Kumaha sih Kalatif? Terus sidar solidar sih jadi cuma.